Tekarasa urang waktu ternyata geus aya di bulan Sya'ban hampir pertengahan. Di bulan Sya'ban urang osok ngayakeun nisfu Sya'ban. Saparo bulan Sya'ban pertengahan. Aya laporan tahunan ialah dina pertengahan bulan Sya'ban. Tah eta laporan tahunan tah mah tah. Ai poe Kemis mah laporan per minggu, ari nisfu Sya'ban mah laporan per tahun. Naon teh tanda kudu digawean? Masalah naon ge dik maca Quran satamatan sapeting mangga. Masalah. Usah masal kos kitu ngagibeg bangunna teh. Atawa dek zikir tuh 100.000 sapeting. Ayo masalah. Sholawat 4.444. Cadake udah kapilih hiji ge. Udah kapilih. Dek dilaporkeun ka Gusti Allah kanu bogana, masyaallah. Kuat ka dicoret-coret buku urang. Geus atuh urang nurutan Ba'dul Arifin bae maca Yasin 3 balik pada maghrib nu di majelis di masjid berjamaah di mushola di imah atau perorangan dek sorangan bae cenah malah bung babarengan mangga adek jeung keluarga belah cenah hega masalah di mushola bae riungan leutik adek di masjid bangga di majelis bae penting maca. Nah cenah deka peting-petingkeun bae cenah macana. Ayo coba bakal moal tamu kos kitu mah teh. Asal geus rada dipeting-petingkeun bae geus. Ya Allah ya Rabb. Maca Yasin kahiji menta dihampura dosa. Supaya dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Mentana kitu. Doa aya di Majmu Syarif atau di kitab-kitab hikmat di kitab Thariqah. Maca Yasin kedua minta dijembarkeun rizki lantaran urang mebeki dahar, beki nginum asal teu dahar tihang aya 2 tihang. Tihang jadi 2 kieu. Horenganan lapar. Masya Allah. Tak urang tak pagawean wadaw kos. Jadi maca Yasin kedua minta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu teu kudu sugih-sugih nu penting cukup. Bahasa sakitu ge cukup luar biasa ta. Khairul rizki ma yakfi cak Kangjeng Nabi. Masya Allah wa khairul zikri ma khafi. Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairul zikri ma khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Ya Allah. Pang bagus-bagusna zikir nu teu kanyahoan ku batur. Ai Haji Pendi mah pan illallah. Illallah. Orang cau nu kadeuleun aku nya. Zikir setan. Mani ngeluk-ngeluk gitu teh. Ai sorangan mah tilok. Tilok ye nama sorangan. Gering mun zikir sorangan gering. Aduh bagus mah khairu zikri ma khafi. Teu kajahoan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir. Kan mantep beusi kapanggih jeung ki fudoli kieu. Nah eta teh keur ngalamun. Hayang ganti mobil. Khairu zikri ma khafi. Galbu keur di mobil, di kereta, di pesawat, lempang di Masya Allah, wanunya hanya Allah. Itulah para aulia-aulia Allah Subhanahu. Wa khairur rizki ma yakfi, pang bagusna rizki nu cukup. Hayang dahar aya
cukup hayang nginum aya wareg seger hayang naik kendaraan alhamdulillah hayang sepeda aya sepeda hayang motor aya hayang mobil Lexus aya mayak cukup teu kudu loba-loba teu kudu masyaallah hayang sare kamar aya hayang tiis aya AC kan gitu amat gitulah khairul rizki mayak cukup jang urang jang keluarga aya tamu bisa kasuguhan ku urang cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae percis eta saya sabalikna si eta mah teu meunang dahar Kangjeng Nabi Ibrahim asal malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis ya Allah ongkos lurah dek calon gratis dah bupati dek calon gratis geus jaradi muskilah jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta dihampura dosa Yasin kedua minta dijembarkan rezeki jang ibadah nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ke Gusti Allah cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah nah nganu penting orang maca Yasin sabada maghrib aduh cenah kieu kula mah panjelema baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah kulhu bae kulhu sabaraha cenah kieu kulhu 3 tilu ulah loba-loba 3 lah si gering sama leuwih ti 3 gering 3 emang nu mancak 3 kula cak Kangjeng Nabi man qara al-ikhlas jelema nu maca surat ikhlas 3 sarua jeung Al-Qur'an je madak urang ngariung teh maca kulhuna 3 eta teh Al-Qur'an asal ngariung we kulhuna 3 nilaina Al-Qur'an Masya Allah cak Kangjeng Nabi sanu cepet-cepet cak Kangjeng Nabi nu bisa namatkeun Al-Qur'an bakal diberi hadiah waduh sahabat sat maraca Qur'an wah cepet Sidina Ali mah kieu Ali kudu miluan entos tuan entos tamat alhamdulillah cepet amat macat kulhu 3 pan bisa gitu pancak Tuhan jadi sak Tuhan teh cara sajelema nu maca kulhu 3 sarua jeung Al-Qur'an atuh gua mah beres eta tadi dasar minantu aing cak Kangjeng ada teu gagal Kangjeng boga minantu mantap jasa mantap cak Kangjeng Nabi ana madinatul ilmi wa aliun babuha kula gedong ilmu gudang ilmu ali lawangna ka mana bae ka panggih bae ta ku Sidina Ali mah atuh geus langsung hadiah dibikeun langsung ka Sidina Ali nu sajen kalarieu bae pan cepet amat li 3 kulhu 3 kulhu sarua jeung Al-Qur'an geus batur maca Yasin nya nama kulhu 3 bae geus beres ngarokok heula tinggal cek nu maca Yasin tolol amat teh budak ulah tuh datang ngarokok geus ya bener deh kita kuki uci aing macana jangan rokok baca Yasin sepanjang maca kulhuna sepanjang Yasin jadi batur maca Yasin ieu mah kulhu bae terus ulah gaca-gaca Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan terus ke batur eureun Yasin enak ini ke mulayane nu kadua kitu kene katilu kitu kene kulhu ge cenah kula mah teu bisa kiai teu bisa je kula maca kulhu bismillah ge cenah coba dengekeun bismillahirrahmanirrahim eta bae geus eta masih mah kitu bisa kitu ge ka surga geus
bisa ada sakitu teh kuat tuh hese-hese ya. Nah etalah ulah kamikiran puasa mikiran isbu baheula aing jadwal aing ke mana malam Salasa. Nah besi boga jadwal kayak Yasin di mobil oh masalah macam sini mobil ke gitu jadwal naon jadi kiai gilir ke nungora maluangkeun ba'da maghrib ulah ka mana sebab mejihna dilaporkeun kitab urang buku taudan urang supaya tahun kamari diasinan tahun ieu diasinan ke malaikat kan neuleuna awal jeung akhir buku Haji Pendi mana awal Yasin akhir Yasin surga protes ya dosa jayan kok bisa dikasurgakeun ieu bagus cenah awal jeung akhir tengahna deuleu aduh barang di deuleu tengahna eceng gondok malulu wah aduh cek malaikat itu ulah di deuleu tengahna awal jeung akhir eta kitab tangan di deuleu awalna deuleu akhirna oh bagus ya bagus guys bagus nah, urang sugan kitu bae lain pendi ieu teh nisfu Sya'ban anajan aya nu ngabidah oh, tapi lamun salat maula aya salat nisfu Sya'ban mi'atar rakaat 100 rakaat ulah bid'ah bisi aya di lembur-lembur di musala-musala nu ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ulah ye atuh kiai teh sanajan teu dilarang emang embung ieu kurang mangeunahkeun ngadenge kiai dilarang gitu aduh boro-boro eta aja subuh ge koboan ngan ulah bae geus mah sanajan aya kiai nu salat nisfu Sya'ban khusus sama kuduna boga silsilah teu meunang sambarangan salat nisfu Sya'ban mah kudu nu belah ditu jeleman aya khusus lantaran doa ge khusus lain jang doa sorangan geus serahkeun ka ahlina 100 rakaat baheula di Bandung di Cilember jajangan Sebudin ngayakeun baheula aya deui di Cililid almarhum kiai teu kudu disebutkeun ngayakeun tapi ku kiai-kiai ia disinggung-singgung aya ngan atuh geus kitu bae pamake sepuh baheula nu ahli Allah diteruskeun kun biasa ningnang jadi geus besi aya di urang di perumahan di mana urang mah geus bae teu kudu baca Yasin bae urang geus 3 balik cenah kula mah 3 balik bahasa saeutik amat cenah hayang bangsa 15 balik masalah awas Yasin bener sih eta awas kayak ngomong di hareupeun aing doang sih 15 tungtungna hiji ge henteu 3 ya Allah ya Rabb